Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa shalih wa shalihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa khususan la ruhi syabul qadir arjilani khususon la ruhi syedina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususon la ruhi saniful kitab Tanqihul Qawal Al-Hasis Bisar Hilubabul Hadis Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Usuli Mupuri Mawasir Silatim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Al-Ahyai minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samin asyara aribab anuka 18 ngabahas masalah bab atau fadilah atau keutamaan dina kitab Tanqihul Qawal berdasarkan hadis-hadis Kanjeng Nabi anu sahih anu tos dirangkum ku Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi anu ngadamel oge Syekh Nawawi teh kana kitab Safinatun Najah Riyadul Badi'ah gitu. Qatul goes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus samina asyara aribab anuka 18 nafi fadilatis salami eta tetep dina mertelakeun padilahna atau keutamaanna uluk salam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala parantos ngadawuh saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu ari uluk salam qoblal kalami eta tetep dina samemehna muka caritaan muka omongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yang parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning wae jamana bada'a eta nu ngamimitian atawa ngawitan yasiman bil kalami kana omonganana qobla salami dina samemeh maca salam. Ngomong datang ngomong teu maca salam heula pala tujibu tah ulah ngajawab aranjeun kabeh hu ka eta si jalma. Saur Kanjeng Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ari saning wae jamana bada'a eta nu ngawitan ye siman bisalami kana uluk salam bahwa mangka eta tetep ka itu si bahwa mangka itu si jama aula eta leuwih utama billahi mungguh Gusti Allah wa rasulihi sareng mungguh utusan Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yang parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu ari lapad assalamu min asma'illahi eta tetep tina sawarehna pirang-pirang asmana Allah ta'ala bari maluhur Gusti Allah. Wa doa nyimpen hu kana ieu lapad salam saha Allahu Gusti Allah fil ardi di ieu bumi faabsuhu atuh kudu ngamasurkeun aranjeun kabeh hu kana ieu maca salam bainakum di antara aranjeun kabeh. Fa inna rajula muslimi mangka sanyanyana lalaki anu muslim iza marra di mana-mana ngariwat ieu si rajul muslim biqaumin ka hiji kaum fasallama tuluy maca salam ieu si rajul muslim alaihim ka ieu kaum faraddu tuluy ngajawab ieu kaum alaihi ka eta si rajul muslim nyaeta ka si jalma teh ya kana mangka bukti lahu eta tetepikeun ieu si jalma nyaeta ka si rajul muslim alaihim ngelehkeun ka ieu kaum fa naon fadlu darajatin unggul sadarajat bitadzkirihi ku sabab ngelinganana ieu si rajul muslim iyahum ka itu kaum assalama kana maca salam.
sajama anu ngaliwat ka hiji kaum tuluy maca salam eta si jama ka kaum tuluy kaum itu teh atawa anu keur ngariung teh ngajawab kana maca salam eta si jama teh mangkas anu pangheulana maca salam teh nyaeta si jama anu pangheulana datang ngaliwat ka dinya maca salam unggul sadarajat sabab ngelingan eta si jama teh kanu dariuk kena ngelingan maca salam itu. Pain lam yaroddu tuluy lamun man teu ngajawab itu jama nu ngariung teh atawa kaum teh alaihi ka eta si jama nu ngaliwat eta ka si rajul muslim roda mangka ngajawab alaihi ka eta si lalaki anu muslim teh saman makhluk huwa anu ari eta makhluk teh khairun eta leuwih bagus minhum tibatan itu kaum tibatan anu ngarariung wat ya bujeng leuwih tegasna leuwih bagus nyatana malaikat dijawab ku malaikat lam assalamualaikum ngalewat ka kaum pekeuna teh amun narongkrong teh tis we teu ngajawab salam dijawab ku malaikat salamna teh kitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi sanyanyana anu pangutama-utamana jalma billahi mungguhing Gusti Allah man eta jalma badaa anu ngamimitian ieu si jalma hum ka eta kaum bisalami kana maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul tawadhu'i kana basa rasul tawadhu'i saur Kangjeng Nabi rasul tawadhu'i ari pangkalna tawadhu al ibtida wa eta ngamimitian bisalami ku maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tafa kana basa idza tafa saur Kangjeng Nabi di mana-mana patepung saha muslimani jalma Islam dua aqrabu tah anu pangdeukeut-deukeutna huma di muslim dua teh ilallahi ka Gusti Allah taala bari maha luhur Gusti Allah man eta jalma badaa anu pangheula-heulana ieu si jalma bisalami kana maca salam kana uluk salam. Jalma muslim dua berpapasan patepung sa anu pangdeukeut-deukeutna ka Gusti Allah anu pangheulana maca salam diantara dua muslim eta gitu anu ngajawab salam oge deket tapi anu utamana anu leuwih deket ka Gusti Allah teh nyaeta anu maca salam sabab anu maca salam mangge lamun jelema anu mimiti teu maca salam anu kaduana ge moal ngajawab salam gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi idza dakhaltum di mana-mana asup aranjeun kabeh pi majlisin di hiji majelis di hiji tempat pasallamu tah maca salam aranjeun kabeh wa idza kharajtum jeung di mana-mana keluar aranjeun kabeh di eta majelis atawa di mana majelis keluar ti hiji tempat assalamu tah maca salam aranjeun kabeh datang ka imah assalamualaikum nek keluar ti imah assalamualaikum itu contoh kecilna teh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abkhalun nasi ari anu pangkoret-koretna jalma man eta jalma yabkhalu anu koret bisalami kana maca salam jalma anu pang pedit-peditna saur Kanjeng Nabi eta anu pedit maca salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng pantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu ari maca salam tahiyatun tah ieu teh assalamuna teu katulis dina tengah nama aya wa qala nabiyyu assalamu tahiyatun di dieu mah qala sallallahu alaihi wasallam tahiyatun langsung tahiyatun aya assalamuan jadi mubtadana
Assalamu ari uluk salam tahiyatun eta panghormatan lil millatina pikeun agama urang sadaya. Wa amanun sareng keamanan li zimmatina pikeun tetempuh urang sadaya. Qala Allah Ta'ala qala ngada usaha Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala bari maluhur Gusti Allah. Wa idza huyyitum bi tahiyyatun fa hayyu bi ahsana minha aw radduha al ayah. Wa idza huyyitum manu biartosinana wallahu a'lam bissawab di mana-mana dibere salam. Aranjeun kabeh bi tahiyyatun kalawan lapad assalamualaikum bahayyu mangka ngajawab aranjeun kabeh bi ahsana ku anu leuwih alus minha ti lapad assalamualaikum au radduha atawa ngajawab pantaranana ieu assalamualaikum berarti pantarana teh waalaikumsalam gitu. Babu tasyasyara fi fadilati du'a wallahu a'lam bissawab.